Episode K170 nepi ka 175. Icih ngareret ka Udin, Kang, nuhun, upami teu digeuwingku Akang, jigana abdi bakal kapincutku pangolo nini. Akang salaki anjen, teu kudu nganuhun keun, tembal Udin bari nyengir. Sababaraha poe deui, bapa sina istirahat di dieu, keun bae Akang nu nungguan, anjen kudu ngamimitian digawe, ulah hayang dicacampah deui, ceuk Udin nyumangetan Icih. Muhun Kang, abdi kedal langkung giat didamel, tembal Icih. Tepi ka imah, Rukmini geus siga jelema edan diuk ngalamun mikiran nasibna anu asa ngimpi, asa karek kamari kerjasama jeung Bimaraya, terus ngayakeun syukuran, tapi ayeuna justru kalah bangkrut, kerjasama diputuskeun bari diblokir, kas geus beyak, barang-barang kantor geus dijualan. Loba bayaran tapi penghasilan eueuh, kudu mayar sewa gedung palapa, gaji karyawan sanajan karis sababaraha urang, hutang ka bank, ka material, acan kebutuhan sapopoe, dahar, listrik, jeung sajabana, sirah Rukmini asa bejat. Kulawarga kusuma lir ibarat balong bedah, eueuh cai asup tapi bocor di mana-mana, tinggal nungguan cai saat kabeh lauk bakal sakarat. Unah anu sakuduna senang kawin jeung Ibro kalah ditinggalkan. Rukmini ukur bisa ceri, satahun ditinggalkan ku salaki, satahun kabeh beyak, gara-gara dirina hayang ngawasa villa Bougainville unah disepak ku Ibro, gara-gara dirina hayang ngawasa villa Bougainville Icih indit, gara-gara Icih indit Bimaraya mutus kontrak. Kitu deui anu karasa ku Karsidi, bisnis kulawarga hancur. Kabahagiaan anak awewena lengit, dudung geus siga orok calanana teu kaop ganti pasti geus jemblong deui ku Ciompol, teuing geus sabaraha kali kulawargana diwiwirang ku Udin. Sabenerna Mardi jeung Karsidi sarua, sanajan lalaki tapi teu boga kamampuan pikeun neangan nafkah sabab geus biasa diogo ti leletik. Unah ti saprak balik ti rumah sakit acan repeh cerik, dirina paling kasiksa. Bu, naha teu aya jalan deui kangge ngarobah kaayaan, isah nanya ka Rukmini. Rukmini ukur bisa ngeluk tungkul, eueuh jalan deui, perusahaan kudu ngumumkeun paelit, keur ngurangan kawajiban bayaran. Ma, babaturan bapa loba, sugan wae atuh aya hiji mah nu daek nunda modal ka kulawarga urang, ceuk Mardi. Nunda modal kumaha, saprak diblokir ku Bimaraya geus nu wani investasi. Nu aya ge malundur, babaturan anu baheula deket kabeh geus nyaringkah teu bisa mere manfaat nanaon ka kulawarga urang, jawab Rukmini dareda. Ukur dudung anu harita teu katembong sedih, hatena masih digugulung ku rasa kesel ka Udin, tapi acan bisa males. Nih, babaturan aki nyaringkah, tapi nah si Udin tukang tipu kalah ka bisa boga loba babaturan ka jelema beunghar hungkul, bari terus-terusan ngabantu. Manfaat naon anu bisa dibikin ku si Udin kabatur. Si Udin bener runtah, tapi sumutna seket, lihei dina nipu, nini ngadenge ku naon pangna loba jelma beunghar ngadeketan ka si Udin, sabab maranehna nganggap si Udin dukun sakti, iwal ti kulawarga urang hungkul anu nyaho saha si Udin sabenerna, jeung naon pangabisana, batur geus teu boga tetenjoan. Padahal si Udin eueuh bedana jeung tukang ramal sisi jalan, jawab Rukmini. Dudung kerung, tapi naha loba jelma beunghar nu percaya. Percaya teh ayuna, sabab acan kapanggih tipu muslihatna, lamun geus nyarahoun mah moal, malah justru bakal malik ngamusuhan, tembal Rukmini. Kuring geus teu sabar ni, hayang buburu nenjo si Udin dibaberik ku jelma beunghar, ditaranjangan, diparapkeun ka anjing. Tukang tipu memang pantes paeh, ceuk dudung kumerot. Enya, bakal aya waktuna, tembal Rukmini, keur arantang ngagibahkeun Udin, di harapan imah parkir dua mobil Rolls-Royce plat Z genep urang pengawal turun tina mobil harap bari saurang buburu muka panto mobil anu tukang, saurang lalaki gendut umur 50-an turun bari nyelap padudan dina biwirna, katenjona siga gegeden. Plat mobilna kaciri lalaki iya datangna ti Priangan Timur, terus nanya ke asistena. Bener villa butut iya milik kulawarga Wawan Kusumah. Leres juragan, kuring geus mariksa sababaraha sumber, memang iya villa na, ceuk asisten.
Sabab panto muka si juragan langsung asup bari ngareretan banget kulawarga Kusumah anu keur ngarumpul bari ker sedih. Kuring teu nyangka, jauh-jauh datang ukur nenjo dulur anu keur sedih bari dina kaayaan miskin. Juragan, ulah waka langsung nebak jelma-jelma ieu dulur juragan, saha nu nyaho ukur para pembantu, cuk asisten. Ngadenge omongan tamu anu langsung asup ka imahna, tanpa permisi bari nganggap pembantu. Rukmini langsung nanya tegep. Iya imah kuring, imah kulawarga Kusumah, saha anjen? Ditanya gitu, si lalaki gendut kalalujak lejek lelempangan bari rurat reret kaditu kadiu nenjoan kaayaan imah Kusumah. Sanajan bapak kuring geus eueuh, anjeunna pernah nyaritakeun boga adi beunghar di Bandung anu ngaranna Wawan Kusumah, teu nyangka geuning kaayaanana kieu. Bapak kuring hayang pisan panggih jeung adina pikeun nganuhungkeun sabab pernah disalametkeun waktu zaman Jepang, ngan teu laksana sabab salian alamatna teu nyaho. Bapak kuring ge kaburu gering parna. Samemeh maot anjeunna talatah sangkan kuring hiji waktu kudu ngadatangan Mang Wawan sarta nitipkeun hadiah sabab geus ngarasa kahutangan budi. Ngan hanjakal kuring ngadenge Mang Wawan oge sarua geus maot. Tapi kuring tetep hayang panggih jeung pamajikan, anak, sarta incu-incuna pikeun nepikeun amanahna. Baruk, salaki kuring memang pernah nyebutkeun boga adi anu ngaranna Wahyu Kusumah, tapi miskin jeung teu nyebutkeun di mana cicingna, cuk Rukmini kaget. Si lalaki ngareret ka Rukmini bari nyengir sinis, cuk bapak kuring, sanajan kahirupan di palemburan letik di kota Tasik, harita kakayaan Mang Wawan memang keur dina puncakna. Basa Jepang datang sarta perang di mana-mana, kabeh ngungsi pikeun nyalamutkeun diri. Bapak kuring katembak sukuna sarta disalametkeun jeung diurus nepi ka cager ku Mang Wawan, saprak kajadian eta duanana misah lantaran lembur diduruk ku Jepang, Mang Wawan ka Bandung, bapak kuring ka Banjar, sarta jadi pangusaha sukses di Banjar. Naha bener anjeun pamajikan Mang Wawan. Enya, bener kuring, cuk Rukmini kerung. Kuring Firman Kusumah, anak Wahyu Kusumah ti Banjar, cuk si lalaki anu ngaranna Firman bari mikeun kartu nama ka Rukmini. Rukmini nenjo kartu nama, terus molohok, anjeun Direktur Mutiara Sagara. Rukmini nyaho, Mutiara Sagara nyaeta grup perusahaan anu ngelola sababaraha objek wisata jeung sababaraha hotel mimiti ti Banjar nepikeun ka Cijulang, malah boga pabrik triplek sagala. Tapi Rukmini teu nyaho lamun anu bogana adi salakina, sabab Wahyu geus maot, pasti Firman ieu pawarisna. Rukmini kerung bari ngareretan dedegan Firman, sabab cuk beja anu boga Mutiara Sagara saurang lalaki anu boga opat pamajikan ngarora keneh, jeung simpenan di mana-mana. Padahal Firman ukur lalaki kolot anu pendek jeung gendut jaba goreng patut, Rukmini ukur gogodek teu nyangka. Ayuna kuring bisa nenjo, kulawarga Mang Wawan teu beunghar sapurti anu dicaritakeun ku bapa, cuk Firman. Mangga calik, supados langkung raos ngobrolna, cuk Rukmini marah mai. Firman ngagugu, terus diuk, bari ngareretan kabeh jelema, panona netep lila ka unah nu keur leweh, teu sangka aya wanoja gelis di kulawarga ieu, gerentes Firman bari nereyan ciduh. Unah teu sadar dirina keur diperhatikeun ku sapasang mata ti saurang lalaki kolot anu kumetap kawas nu rek ngerekep ka dirina. Unah tuluy leweh bari ngelapan cipanona ku sapu tangan. Kuring teu nyangka anjeun bakal datang ka dieu. Hiji kahormatan pikeun kuring sakulawarga, cuk Rukmini atoh. Geus sakuduna bibi jeung kuring masih katalian dulur ti Mang Wawan. Kuring kadiu lantaran aya amanah mangrupa barang ti bapa anu kudu ditepikeun, sakalian silaturahmi ngarah tepowekeun obor, cuk Firman nyengir. Ngadenge Firman rek nepikeun amanah mangrupa barang sarta rek nyambungkeun duduluran, Rukmini atoh, sabab pamereti kulawarga beunghar pasti aya hargaan, teu nyangka masih aya dulur beunghar anu bisa dipake pamuntangan. Bapak anjeun mulia, masih inget cara males budi, cuk Rukmini. Muhun lamun harita bapak kuring teh ditulungan ku Mang Wawan, kuring ge moal ngagobrak lahir kadunya,
Ceuk firman bari ngaluarkan cepuk bulu druberem tina sakuna, terus dibiken ka Rukmini. Eta amanah ti bapa kuring, ceuk firman, lengan Rukmini ngadek-dek bari muka cepuk, moal salah pasti berlian ceuk pikirna, ngan barang dibuka, Rukmini ngajenghok, sabab ukur proyektil peluru nuges karatan, mata Rukmini molotot ka firman. Nanaonan ieu, eta peluru anu baheula kungsi ditembakeun ku tentara Jepang kana suku bapa kuring, terus disimpan keur kenang-kenangan, ceuk firman. Rukmini buburu nutupan cepuk, betengna ngadadak murel hayang utah, sabab barang harapana tangtuna geus pernah ngahiji jeung getih jelema. Naon maksud bapana firman ngaamanahkeun peluru eta sangkan dibiken ka dirina. Anjeun ngomong bapa anjeun rek males budi, ku cara ngaamanahkeun peluru umur puluhan tahun keur kuring, ceuk Rukmini bari baketut. Jadi bibi moal narima, firman nanya, peluru ieu eueuh nilaina, jaba geus pernah ngambek getih jelema. Naon untungna keur kulawarga Kusumah nyimpen nu kieu, lamun bener ngaku masih dulur. Kunaon teu mere duit 200 juta pikeun ngomean masalah di kulawarga ieu, gerentes Rukmini. Tapi sabab sieun firman ambek, kapaksa ditarima, bibi narima, bapa anjeun geus nyimpen puluhan tahun peluru ieu, anu tangtuna keur bapa anjeun peluru ieu boga nilai sajarah anu teu bisa dinilai ku duit, peluru ieu saksi bisu tina kaakraban adi jeung lancek waktu harita, bener paan? Leres pisan bi, ceuk firman nyengir. Tapi lamun bapa anjeun nyaho yen kulawarga Wawan Kusumah keur hancur, salian peluru ieu, pasti bakal mere duit oge, ceuk Rukmini. Ngadenge omongan Rukmini firman kerung, tengangka bibina teu boga kaera, wani blak-blakan ngaharapkeun dibere duit. Bi, memang na aya kajadian naon, memang kuring oge rada aneh ningali kaayaan di dieu, sabab anu katenjo ku kuring teu siga anu dicaritakeun ku bapa. Derek-dek Rukmini nyaritakeun kaayaan kulawargana. Kulawarga bibi boga perusahaan dina widang dekorasi interior eksterior, ngarana palapa, nepi ka mamang anjeun keuna ku struk sataun ka tukang, masih aya dina puncak kajayaanna, ti harita perusahaan mulai kalengitan pamorna anu akhirna bangkrut, tapi kuring acan wani ngumumkeun pailit, sabab masih ngarapkeun bisa jalan deui. Firman ungguk bari seri, kuring percaya, bibi pasti bisa ngabangun deui palapa, ceuk firman bari ngareret ka unah. Bi, anjeun moal ngawaukeun kuring ka dulur-dulur kuring nu laina, firman nanya ka Rukmini. Rukmini sabage awewe nyaho naon anu dipikahayang ku firman, sabab tita tadi firman katenjona resep pisan ka incuna, unah, langsung aya niat dina hate Rukmini anu moal kapikiran ku saurang nini anu pikirana waras. Ia anak kadua kuring, Karsidi, ceuk Rukmini bari nunjuk ka Karsidi. Firman ungguk, tapi teu ngareret ka Karsidi, panona terus mencrong ka unah anu keur ngeluk leweh. Anu ieu dudung, incu kuring, ceuk Rukmini deui, enya, kuring dudung, incu lalaki hiji-hijina ti kulawarga Wawan Kusumah, ceuk dudung bangga. Firman ngareret sakedeng ka dudung bari ungguk, terus melong deui unah. Anu ieu minantu kuring Isah, anu keur lewe unah, incu kuring, cek Rukmini. Firman ngarenghap regrek, sabab saacana boga pikiran yen unah pamajikana dudung. Tapi pas ngadenge unah adil lancek jeung dudung. Firman bungah, di mata Firman, unah lir ibarat bidadari. Kakara ayuna Firman nenjo wanoja anu sakitu gelisna, bener ceuk batur, kagelisan mojang Bandung mah moal aya bandingna. Tapi dasar Firman, sanajan hatena muji bebeakan ka unah, panona masih ngareret keneh ka Isah, indung jeung anak sarua gelisna sanajan beda umur. Sabab kacirina Firman resep, tanpa ditanya, Rukmini ngajelaskan. Firman, umur unah 24 tahun, tapi acan boga kabogoh, lamun anjeun boga anak saumuran, iraha-iraha bawa kadiu, wau keun ka unah, ceuk Rukmini. Padahal niat sabenerna mah ukur rek ngajelaskan status unah, tapi rada disamarkeun sangkan unah teu nyuriga kana niatna, tapi yakin Firman mah bakal ngarti.
Firman padahal geus boga opat pamajikan anu geus dikawin resmi, jeung masih loba kene awewe-awewe laina anu acan dikawin tapi geus saimah sarta dibiayaan ku dirina. Teu aneh, Nenjo kagelisan unah manehna oge langsung bogoh. Unah, anjeun gelis, kunaon acan boga kabogoh, ceuk Firman nyerenge. Ngadenge ditanya kitu ku lalaki kolot saumuran bapana, lewehna unah beki tarik, komo bari disebut teu boga kabogoh, acan lila diputuskeun ku Ibro, manehna masih nganggap Ibro kabogona. Nahabet narikan cerikna, aya naon gelis, ceuk Firman nanya. Buburu Rukmini ngajelaskeun, sabab bisa unah ngajawab terus nyebut ngaran Ibro. Rukmini sieun Firman leungit minat ka incuna. Firman, unah incu kuring anu paling mikiran palapa, ayuna palapa rek bangkrut, geus jelas unah sedih, 2 poe manehna lewe eueuh nu bisa ngupahan, malah maksa kuring sangkan neangan jelma anu daek mantuan modal keur ngahirupkeun deui palapa. Firman langsung pindah diuk ka gigiran unah, leungeunna nyekelan leungeun unah. Unah, naon anu dibutuhkeun keur palapa, usaha kuring keur maju, saha nu nyaho kuring bisa mantuan nganggeskeun masalah anjeun. Rukmini langsung curing hak, tapi unah mah lain atoh, hatena beki rajet, sabab anu aya dina pikiran unah kumaha carana bisa balik deui ka Ibro, unah teu paduli kana masalah di palapa. Nenjo unah acan eren wae cerikna, Rukmini nyentak. Unah, kunaon kawas nu linglung, buburu nganuhun keun ka Firman. Unah melong ka Rukmini, nganuhun keun naon, nganuhun keun sabab Firman daek ngabantu palapa, naha maneh teu ngadenge, Rukmini ngambek ka unah. Ni, abdi nuju sedih lantaran mikiran Kang Ibro, sanes mikiran palapa, ceuk unah. Dasar incu kurang ajar, ceuk Rukmini bari nampiling pipi unah. Sarerea keur mikir kumaha carana sangkan kaharepna masih bisa dahar, sia kalah mikiran anu lain-lain. Bari cimata merebei keneh, unah melong ka Rukmini. Nini damang, naha nampiling abdi, naon hubungana palapa sareng abdi, abdi teu didamel di palapa, teu ngahancurkeun palapa, kunaon nini teu nyabok si Icih anu jadi panyababna. Rukmini calangap, teu nyangka unah geus wani ngalawan dirina bari di harapan Firman anu karek panggih. Rukmini geus ngangkat leungeunna rek nampiling deui, tapi unah buburu lumpat ka kamarna nu aya di lantai 2, terus ngunci maneh bari cerik. Karsidi, bawa ka dieu anak maneh, teu sopan ngajengkat ti harepan aing, ceuk Rukmini ka Karsidi. Karsidi buburu cengkat terus indit ka lantai 2 rek ngolo unah sangkan daek kaluar ti kamarna. Rukmini malik ka Firman, Firman, hampura incu bibi geus ngeraken. Unah teu tiasa dilepatkeun, katawisna anjeunna nuju mayunan masalah anu langkung berat, ceuk Firman. Bener, kabeh masalah diakibatkeun ku salaki incu kuring nu hijina deui, ceuk Rukmini, saterusna nyaritakeun Udin, Icih, Mardi jeung Lastri sarta kahirupana dumasar kana versi dirina sorangan bari rada dibumbuan, sarta dibarengan ku cecerikan. Firman gogodek karunyaan ka Rukmini, teu nyangki, aya kulawarga jahat sapurtos kitu, tega nyangsarakeun dulur nyalira. Lamun anjeun bener rek mantuan bibi, bibi bakal nganuhungkeun pisan, ceuk Rukmini bari nyusutan cipanona. Saleresna investasi di perusahaan anu tos hancur rada abot, ibarat ngabangun deui ti awal, janten abdi kedah uninga heula prospekna, sabaraha modal anu diperyogikan lajeng sabaraha lami modal uwihna deui. Investasi sanes hal sepele, upami pirugelen kangge naon investasi, ceuk Firman. Anjeun bener, tapi bibi teu bisa ngajangjikeun atawa ngajelaskeun nanaon, sabab hiji-hijina anu ngarti kana kaayaan palapa, ayuna geus resign, anjeun karek ayuna ka Bandung, jeung tangtuna bakal lila, sok pariksa sarta pelajari palapa, di lain-lain oge anjeun dulur, pada akhirna tetep kudu ngabantu, ceuk Rukmini. Manggabi, abdi memang bakal rada lami di Bandung, salian ngadugikeun amanatipun bapa, oge aya urusan bisnis sareng rerencangan, janten abdi bade milari hotel kangge istirahat salami di Bandung, tembal Firman. Teu kudu neangan hotel,
anjen bisa cicing di dia, cuk Rukmini. Tapi abdi teraos utamina ku unah, cuk Firman, ngomong kitu teh Firman sabenerna nyelok Rukmini sangkan ngabeja keun di mana unah cicing. Lamun Rukmini ngajawab, teu nanaon da unah mah teu cicing di dia, hartina Firman rek nolak moal daek sare di vila butut kia. Tapi lamun Rukmini ngajawab, teu nanaon da kamar mah loba, unah moal kaganggu, manehna rek maksakeun daek sare di vila sanajan teu hayang, anu penting dirina bisa leuwih deket wawu ka unah. Rukmini leuwih jago dina urusan nyelok jelma, maksud Firman katarima jelas pisan ku manehna. Rukmini boga niat hayang ngajodokeun Firman ka unah, teu paduli Firman boga pamajikan loba atawa simpenan loba. Sanajan dulur geda dulur jauh iya, masalah beda umur keun bae. Batur ge loba malah aya anu daek kawin ka aki-aki, anu penting Firman daek ngabantu ngabangun deui palapa. Komo deui Firman anu memang jelma beunghar, usahana loba di mana-mana, lamun bisa ngabantu palapa, anu untung lain ngan ukur dirina, tapi kabeh kulawarga kusumah kaasup unah. Jadi Rukmini nyengir, ulah hariwang Firman, unah teu sapurti awewe laina. Lamun geus leungit kasedihna pasti bakal bisa ngamaklum kunaon anjeun cicing di dia. Sanajan vila ieu geus rea anu lapuk sarta butuh renovasi, tapi masih layak dipake cicing. Privasi anjeun aman, moal aya jelma di luar kulawarga kusumah anu bakal nyahoon anjeun aya di dia. Jeung kabeneran aya kamar kosong di lantai 2 persis paharap-harap jeung kamar unah ukur kapisah ku kamar mandi. Jadi lamun anjen butuh batur ngobrol, moal jauh. Firman atau pisan, omongan ieu anu diharapkan kaluar tina biwir Rukmini. Mangga atuh upami kitu mah bi. Tapi abdi bade mereskeun heula urusan bisnis sareng rerencangan di Bandung, upami tos beres, nembe abdi tiasa marios palapa. Alus bibi rek nitah pelayan pikeun meresan kamarna, cuk Rukmini. Harita Karsidi jeung Isah masih aya di harapan kamar unah, keur ngolosangkan unah daek kaluar, atawa dina teu daekna oge, ulah nepi ka ngonci maneh kawas kitu. Unah buka, sok sanajan nini anjeun salah lantaran geus jadi panyabab putusna anjeun jeung Ibro, tapi tetep nini anjeun kepala kulawarga kusumah anu kudu dihormat, anjeun teu bisa sangeunahna ngabantah omongan nini, cuk Karsidi. Unah ngalenyepan omongan bapana, memang bener ninina pamimpin, dirina bisa diusir lamun terus-terusan ngalawan, lamun diusir, rek cicing di mana, rek usaha naon, eueuh anu bisa dijadikan panyalindungan. Pa, nini geus keterlaluan, bapa jeung emak teu boga niat ninggalkeun imah ieu, kuring geus teu betah cicing di dia, cuk unah. Karsidi ngarahu, lamun pindah dina kaayaan kieu, ninggalkeun nini maneh sorangan, kedisangkana bapa tega. Leheng lamun nini bisa narima kalayan ikhlas, lamun henteu, terus bapa diusir kawas uwa maneh, naon anu diharapkan kaharepna, nini maneh umurna geus moal lila, sabar, vila ieu moal ragrag ka sasaha, sabalikna lamun teu sabar, malah moal menang nanaon. Lamun bapa maneh indit, bakal dimanfaatkan ku uwa maneh pikeun cicing di dia ngagantikeun kulawarga urang, alesana hayang ngurus indung. Maneh rela lamun akhirna vila ieu ragrag ka uwa maneh, cuk Isah. Tapi kuring geus teu betah, geus teu hayang ngobrol deui jeung nini, tembal unah. Goreng kasebutna saimah bari silih betem tepatanya, komo deui ayuna keur aya tamu, bapa rek mere duit keur maneh, terserah rek dipake naon, pek tenangkeun heula pikiran maneh, cuk Karsidi. Unah akhirna sadar, buburu muka kunci pantau, terus turun rek nepungan ninina diiringkan ku Karsidi jeung Isah. Ningali unah turun Rukmini buburu nyamperkeun menta hampura, sok sieun ambek unah kapapanjangan nu akhirna rencanana ngajodokeun Firman jeung unah gagal. Unah, hampuran ini, tadi nini kalepasan, unah ge daek teu daek ngahampura, sabab sakumaha salahna oge, Rukmini acan pernah daek narima salah. Komo deui nepi ka menta hampura ti heula. Leungeun unah dicekelan ku Rukmini terus dibawa diuk ngarendeng. Anjeun nyahopan, kulawarga urang keur susah, unah ungguk. Terang ni,
anjen gas diputuskeun ku si Ibro, eta mangrupakan hinaan pikeun kulawarga urang. Rukmini acan tamat ngomong unah gas ngahinghing deui, sabab memang bener, saurang awewe anu gas ditunangkan ujuk-ujuk diputuskeun ieu memang hinaan gede, lain ukur keur dirina sorangan, tapi keur sakabeh kulawargana oge. Unah, geus ulah dipake leweh wae sabab moal aya tungtungna. Anjen baheula incu Nini nu paling lucu, lincah jeung gelis. Matak Nini nyaah pisan ka anjen. Kolot anjen oge nyaahan. Anjen tara babantu kolot atawa babantu perusahaan, eueuh nu nyarek, kabeh bisa ngamaklum. Sabab waktu harita mah kulawarga urang keur senang. Tapi ayeuna pan beda, anjen kudu bisa ngarobah sifat, nyesuaikeun jeung kaayaan. Naon anu bisa dibantu ku anjen, bantu. Ulah masa bodoh teuing, ceuk Rukmini. Unah ungguk, muhun ni, hapunten abdi ngarumaoskeun tara babantos, margi abi memang teu aya katiasana naon. Anu engges mah engges, sanajan kumaha oge anjen incu Nini, moal mungkin Nini ambek salilana lamun anjen geus ngarti, ceuk Rukmini bari nyengir. Terus Rukmini ngomong deui bari ngusapan lengan Unah. Tah ayuna aya tugas keur anjen pikeun mantuan kulawarga. Lamun anjen hasil, lain ukur kulawarga, tapi palapa oge bisa balik deui kawas saacana, kumaha, anjen sanggup. Unah nyengir, enggal sebatkeun ni, salami abdi tiasa, pasti abdi bakal ngabantos. Ngadenge Rukmini boga ide bari nugaskeun ka Unah, Karsidi, Dudung jeung Isa curinghak, buburu tiluanana ngadeketan hayang milu ngadangukeun. Ma, rencana sae naon? Enggal sebatkeun, ceuk Karsidi teu sabar. Firman anu geus nempatan kamar kosong di lantai 2, ceuk Rukmini. Anjeunna bade ngabantos. Isah nanya, Firman teu boga niat rek ngabantu, salian mikeun amanah ti kolotna, oge aya urusan bisnis anu kudu dibereskeun, tah salila aya di Bandung rek cicing di dieu, ceuk Rukmini. Karsidi teu ngartikana maksud Rukmini, maksad emma kumaha. Salila cicing di dieu, keun sagalana sina dilayanan ku Unah, sabab kacirina Firman nunda hate ka Unah, ceuk Rukmini ngajelaskeun. Karsidi langsung ngarenjak, maksad emma kalebet ngalayanan hal-hal pribadina. Rukmini ungguk, ma, umur Firman sami sareng, abdi, ceuk Karsidi teu panuju. Terus naon masalahna, piraku emma kudu nitah si Isah, inget, si Unah geus teu parawan, lalaki bener geus moal aya nu daekeun. Daripada terus-terusan leweh mikiran si Ibro bari teu ngahasilkeun nanaon, Rukmini rada muncereng ka Karsidi. Ma, hubungan Unah sareng Ibro lantaran saling bogoh, tapi jeung Firman, ieu namina maksakeun kahoyong emma nyalira, anu janten korban Unah, jawab Karsidi. Karsidi, dengekeun emma, si Firman beunghar, lamun si Unah daek, rek mentan naon oge pasti dibere, naha make disebut jadi korban. Justru emma ngabantu mere jalan keur kasenangan si Unah jeung kulawarga urang, ceuk Rukmini. Abdi teu satuju, hubungan kudu dumasar kana rasa saling suka, teu tiasa dipaksakeun, naon kasebatna abdi salaku bapa lamun ngantep hate anakna ancur, Firman saumuran jeung abdi, panteusna jadi emang atawa uwana si Unah, lain kabogoh, ceuk Karsidi. Jadi anjeun teu tarima kana ide emma, lamun kitu montong sok loba ngeluh lantaran susah, lamun palapa eueuh, vila eueuh, terus emma paeh, naon nu rek dihakanku maneh, ceuk Rukmini. Karsidi cicing, aya perang batin dina dirina, sedengkeun Unah, ngadenge ide ninina, geus teu wani deui ngabantah, tapi terus ngahinghing lewe asa ditengteuinganan. Sabab eueuh deui nu bisa diandelkeun pikeun ngabela dirina. Akhirna Unah buburu ngelapan cimata terus ngomong bari sisimeken. Nih, memang diri abdi tos kotor, lamun abdi anu kedah jadi tumbal pikeun kulawarga ieu mangga, nanging kedah diemut, sanes kabagjaan hungkul anu tiasa karaos ku sadayana, tapi dosa abdi oge janten tanggel waler sadayana, ayuna angkat abdi janten direktur palapa, Rukmini atoh langsung ungguk, Nini satuju. Tenan naon anjeun nu jadi direktur palapa gaganti si Icih, pek kelola deui palapa, ulah mapatahan Nini masalah dosa, nyambung.